aing geus bebenangan hanca geus lega aya mah datang nu gablek oge mah piobongeun sugan aya mah lah geus lega kieu mah. Hebat bener ya hanca mah geus lega si Abah euy. Oh, gana ai tungguona ieu teh dibeunangkeun si Abah teh kumaha? Orang teh jeung kudu aya kenjeng tungguona ieu teh ngaganggu teh kamari ge. Teu balik cing. Bah, gede lah bah. Naon ke? Siap ke siap. Teh sadeum, adieu. Naon ke? Pan urang minta teh ka Abah teh nya memang hanca Abah kapake lega. Heeh. Pan urang tadi imutkeun jeung ieu najeng tungguona kunaon teh diala ieu tungguona. Astagfirullahaladzim kakek pan ieu teh tunggu teh kudu digali mah jero sia teh. Pan yang mah bebenangan mah hanca ieu. Heuh atuh batak naon lamun dibeunangkeun ieu dina gaji tadi kumaha atuh. Apaan si tanah ge macul lain sang ngabongkar nu kieu patut kakek. Pan cek urang ge imutkeun jeung tunggu-tungguana ning ka Abah harita. Aduh ampun aing salah deui wae ampun aing yang si kakek mah aing hancang geus lega bangsa kieu coba ayeuna sang ngalatunggul bangsa kieu ngasa teh kakek atuh pan ieu teh lamun eueuh tunggu ieu pan lumayan tuh satangkaleun tangka sampe Abah ieu teh matak cek urang kudu beunang nih haladim aduh aing serba salah deui wae aing tunggul kudu diala bangsa kieu teh kakek kudu ngagalina ge beresa satengah harian teh kakek aing mah bebenangan beureun hancal lamun kagabalian nu kieu patut mah moal kakek mau mawara gaji mah Abahna atuh arek mah hidup mah coba lamun digali kurang satengah hari ieu arek mah hidup mah ka urang moal mah hidup urang mah moal astagfirullahaladzim nu kitu patut make moal hidup sagala aing bebenangan saeutik ka janten diukur ku hanadani kamari nanaon eta pokona ieu mah kudu dibeunangkeun we aku Abah wajahna ieu mah Abah hitung-hitung lah ngalembur rek kumaha carana ieu kudu dibeunangkeun kudu ngalemur heuh meusin teu kapenting ge gaweanan kakek daripada ngalemur mah satengah hari ge mah beunang moal masih ngalemur mah di 2 poe mah beunang moal kakek daripada kitu mah aing gadeuh mantong kakek mantong kawean ku sodakannya mantong kayak geus lah teu balik aki teh teu euceun kita ngalatunggu ieu aneh da teu pira atuh lamun mawara gaji mah digali heula ieu nah tah Abah teh tah digali heula ieu teh tuluy engke diragaji tah aku mah teu bisa Abah teh teu balik ting teu euceug pan urang teh ti kamari papatah teh Abah kudu beunang jeung tunggu-tungguana teu balik Abah mah lah jiga lerek mantong lah ngarudetkeun lah jor mantong ka ditu pada aing kita ngawean tunggu aing aduh ampun kakek tanggal teteh kakek mau beres bisa minggu moal teteh jero teteh aing titah nage mau kebersihan ieu pacuat ya nah make titah getan kana tunggu segala aing daripada kitu mantong aing teu sanggup kayak teu sanggup aing mantong kakek geus tege ku urang ge Abah kita bersih jeung tunggu-tungguna kunaon teh diala atuh Abah teh make taun atuh dulu karek teu pararuguh aing geus Abah tungguana mah pan meureun gampang keun bae bebenangan saeutik oge ari kieu mah kan nyantin bebenangan lega kurang sahan teu beunang tunggu disetengahkeun hargana harga 35 teh dipotong pokona ku urang lah 10.000 ka Abahna 15.000 pokona mah teu hayang nyaho urang mah kopi eta kudu dipotong di wayahna tah lamun tah ieu tunggu ieu teu beunang lamun beunang ku urang poa gaji oge kopi moal kudu dipotong moal ciga rek mantau mah ieu mah da pugu urusanana duit aya di urang pokona mah aing rek mantau geun malah